Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang baraya sadayana. Urang ditepankeun deui dina danget ayeuna. Urang lajengkeun deui dongeng nu katunda dina adat dina judul Tunggaran Bawa Bagja seri kaopat. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Angga urang nawitan. Wilujeng ngadangkeun. Nyiromlah harita ngarakacak hatina asa kuteng teuingeun jadi akina bet kakara ayeuna cenah nyarita lain ti baheula kitu kerentas hatena. Kisuta nyarita Nyai hapura abah teh karek nyarita ayeuna tadi nama mau dicaritakeun sieun hidup sedih kusabab geus watuna we ku abah dicaritakeun cek Aki Suta mari nusutan Cipanon anu ngeyembang di depanon. Nya anaki hampura mah oge cek mah iem une ayeuna mah kumaha hidup we pek di bawah pek roblah ka ditu. Atuh cenah cicing wae di dieu kembali di dieu kita hidup malah harus jadi asa jadi anak pituin kumaha romlah nah dek milu ka ini hidup atawa dek di dieu romlah kadon ngapatem malahan jadi bingung hatina kumaha nyepi lampang tungtungna si Romlah eudeup di dinya tapi cenah indungna kudu ngilu di dinya imahna kudu pindah ka gigireun imahna Aki Suta sanggeus kitu mah mayem oge nya tujuan nya tuangkit harita une anjak di eta kampung pagigir-gigir imahna jeung Aki Suta ngariung ngumpul ayeuna mah maranehna pinuh ku kabagjaan ada teuing bagjana bisa ngariung deui jeung jadi anak anu salama ieu disumput-sumput. Ayeuna urang caritakeun deui lalakon di hiji lembur anu lumayan jauh ti lembur eta aya hiji jajaka anu katelahna nyaeta Idris. Saha cenah ari Idris teh? Idris teh nyaeta papacangan Nyi Romlah anu salama ieu ngait. Anu salup salama ieu anjak dina hatena. Estuning dipi memet dipi berang jeung peuting. Harita Idris kesat kesut isu keneh indit mapai-mapai
jalan satapak bari nikreh nanjak tepoho natak-takna pacul ngagantung ngacangkengna pepedangan ngangsar Maksudnya udek ka kebon saja jalan itis lamunan teweleh poho inget boleh. kanyirom lah cek pikirna nah kuring dapat imut wae ke rom lah ieu nya buah ayana naon cek Idris hari ini kreh nanya Terkungsi lima. jauh atau anjau kap saung tempat manehna niis ke radio bari terus nurunkeun teko jeung gelasna cur dikucurkeun rakot atuh diinum meninggalak bubuhan geus nanjak nu sakitu netekna sanggeus kitu paculna jingjing terus ngamimitian barang gawe sakumaha masti kejauhan rentang-rentang aya nu nyamperkeun sing horeng eta teh sobatna Idris katelahna si Uhe Res cek si Uhe saha kuring gitu Uhe ya podei oh Uhe kaya cek Idris lain meni sombong kai tara ulin ka imah lain sombong kuring teh bubu kersibuk elah taharep sugan da ulin ka itu ngahaja euy cek Idris kitu atuh kuring didagoan di ditu euy diarap-arap malahan kolot ge ditanyakeun nah cenah Idris tara ka itu kuring udah bingung dijawab lagi acan aya waktu meureunan cek kuring teh kitu nya nuhun pisan Idris kuring teh mangih beja Idris yen di pasar tadi aya kaributan aya nu ieu ngebalanya balikna dibegal teuing satah begalna sahanya aya teuing di urang mana dah pokona mah teu apal we cek we lamun kitu mah geus teu aman urang teh euy ke daerah urang teh aya deui begal cek Idris nya kitu pisan Tris malahan RW geus nyarita urang giatkeun cenah ronda kitu nya lu satur kitu mah kuring satuju pisan lamun ronda digiatkeun mah malahanan kuring ngadukung we urang ieu urang amankeun lembur euy cek Idris tak kitu kitu pisan geus lain ke urang ieu lamun PRT geus nugaskeun ka urang duaan urang bareng we ngaronana dawuh batur asa keueung lah ari jeung Idris mah asa kumaha nya